ulah-ulahna di kuburan ti peuting paeh lampu po bener nya jam hiji nekacai orang nak sholat peuting Masya Allah paeh lampu eta ibu-ibu tutag totog ke kamar mandi kiih pan liangna gede makana suarana rame cepret becalana dibuka tingogo kasawa kasawa begitu nek isang susar sasar paeh lampu ieu eueuh gayung ngagoro-goro abah nah hudang abah kamana ieu gayung abah hudang gayung kamana gayung Masya Allah orang eta gayung dina handapeun motor tahun 70-an bensina bocor kecewek be dicekel cek eta ibu-ibu alhamdulillah geus aya caian dibawa ke kamar mandi pakai ngisang dicabok si jebleh tekapok dicecer tekapok geus ngisang nyiaran korek maksudna menek nyunut lam kunan kecewek we eta korek kacekel aya lampuna digigireun maksudna mah menek nyunut lam ces korek dinyalakeun lain lampu nu nyala jarami ka tunggul-tunggul merepet beak Waqala Sutejo manajer PT Pabrik Sido muncul rajin-rajinlah minum jamu agar badan sehat dan kuat rajin-rajinlah menuntut ilmu agar selamat dunia betul Waqala santri Cibogo aya santri aya salawe 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ngejo waduh aing disurak bae lah ibu-ibu di ditu jauh ngan aslina ti dieu kamana jalan ke Jogja kadieu ka belah wetan kamana jalan ka sorga kadieu kana muludan bareng ya Rabbi bil sing bedas baligh maqo waghfir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami barang ya Rabbi bil sing tarik bu baligh maqo waghfir lana ya wasi'al maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim barang ya Rabb baligh maqo waghfir lana ya wasi'al eta ya wasi'al aduh para ranas nya eueuh kipas-kipas acan kemana panitia wayahna nyiaran kipas ya Rabbi bil baligh swidana ya wasi'al al-mukarramun para alim para ulama para kiai para kasepuhan, para tokoh masyarakat
anu hapunten kusim abdi tadi sebatkeun nami-namina satu persatu, namun insyaallah tengirangan rasa hormat sareng takdim sim abdi urang doakeun Bu guru-guru urang sing sararehat, guru-guru urang, para kiai-kiai urang sing para ranjang umur, guru-guru urang, para tokoh-tokoh urang sing ditambih-tambih kaberkahan elmuna, ditambih milik rizkina, ditambih santrina, ditambih kasobaranana, ditambih deui pamajikanana. Ibu-ibu nek amin geus calangap teu jadi. Doangna terido jasa kiai kawin deui. Wios anu terakhir ku ibu teh didoakeun nu pasti ibu-ibu dulur-dulur dinten ieu barokah sebab awakna cicing dina raraga mulud. Alhamdulillah seluruh aparatur pemerintah minal adna ilal a'la, dimulai bawahan sampai atasan, RT aya RT, RW, lurah, masya Allah, lamun RT eueuh ngalunjak ka lurah. Mana ieu palurah Jarim, di mana calikna? Palih mana palurah? Oh, palih wetan. Orang doakan palurah sehat selalu. Begitu juga seluruh setap-setap pemerintahan desa Cibogo. Mudah-mudahan ku Allah sing dipasihan kaberkahan. Ya Rabbal. Seluruh jajaran panitia, Kang Haji Komang, Ka Ustad Rohman, jeung sajabina anu teu disebatkeun sadayana, urang doakeun panitia anu parantos berjibaku tanaga materi pemikiran didukung oleh seluruh warga masyarakat Cibogo sehingga terlaksana acara nu sakieu meriahna. Urang doakeun mudah-mudahan seluruh perjuanganna dina raraga Maulid Nabi Muhammad sing dibales ku Allah ku balesan anu berlipat-lipat ganda. Panitia sing diangkat darajat ku Allah, panitia sadayana sing dipasihan kaberkahan ku Allah. Tahun payun mudah-mudahan lebih meriah ti kieu. Amin ya Rabbal. Nu mere 100.000 aya, nu 1 juta aya, anu 2 juta, anu teu mere ge pan lobaan. Teuin teu mere ge meureun lain teu hayang mere ku teu bogaan. Tuh, tapi aya dina hate cinta ka Kangjeng Nabi, sanajan mere doa di aku umat ku Kangjeng Nabi. Alhamdulillah. Nu terakhir teteh-teteh MC yang cantik-cantik. Kemana ya MC? Parawan apa rangda ya? Oh, parawan. Orang doakan sing solehah-solehah gelis. Dulur-dulur sim abdi, bapak-bapana aya, ibu-ibuna seueur. Eleh di mana-mana ieu bapak-bapak ku ibu-ibu. Masya Allah. Bapak-bapak mana ya bapak-bapak? Oh, kacepet lho ku ibu-ibu. Biasa dicepet nih. Ini payun sakedikan nih bapak-bapak. Nah. Terus Bu, 1 jam kuat, 2 jam, 3 jam, aing nu teu kuat. Ngawak-wak aing dong nu edan nu hadir hees kabeh. Buku ari geus ngiplik bae teu teu kuat panas. Panas Bu. Insyaallah panas di dunia engke di akhirat bakal tarariis. Karena panasna urang di dieu keur ngahadiran Maulid Nabi, keur ngahadiran manusia nusa alam dunia teu aya bandinganana.
keur ngahadiran manusia number one in the world, manusia nomor satu sealam dunia, tidak akan pernah tergantikan saha nabi urang Nabi Muhammad. Maka di awal hayu urang ngawitan muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu di nararaga Maulid Nabi, calikna urang ulah-ulah nanges ngupingkeun bu ka dieu arek naon, arek ngaj leres. Lamun ibu tujuan arek ngaji di nararaga Maulid Nabi, ulah-ulahna kakarak rek berangkat ti bumi keneh karak ngalengkahkeun sampean, insyaallah man intaqala liyata'allamal ilma gupira lahu qabla ayyahtua. Saha jalma anu ngalengkahkeun sampeana dina raraga arek tolab ilmu sanajan dina Maulid Nabi, insyaallah dihampura dosa ku Allah. Alhamdulillah. Komo geus calik doang kieu hadir, masya Allah berkah. Alhamdulillah. Cuman tinggal luruskeun niatna, datang ka dieu semata-mata arek cinta ka Kangjeng, arek ngaj leres, sanes arek niatan bu dongkap ka pangajian jelema tilu tujuan, nek niat buncir, nek niat ngadahdir, nek niat ngaji mikir. Nomor hiji, nomor dua, nomor tilu. Ngadahdir, buncir, mikir. Anu mana ya? Lamun nomor hiji nek ngadahdir deulekeun diukna ge di pojok beungeus ngeluk goreng celak-celak beus setengah mangkok. Lamun nek niat nomor dua nek niat buncir doang deulekeun kuehna pang ti heula beakna. Tinggal bungkusna deuleu teh. Budak leutik asana ieu mah. Dibantuan ku mana? Tapi abdi yakin dulur-dulur sim abdi di dieu mah niatna nomor 3 arek ngaj. Innamal a'malu binniyat. Cek Imam Syafi'i ai innama taswihul a'mal binniyat. Sah jeung henteu sebuah pekerjaan tergantung pada ni. Si neng mah deuleu keur ngitung duit, loba duitna teh. Oh acak-acakan geulis. Disawerkeun ka dieu hade geulis. Luruskeun ni. Bo dongeng baheula urang lalahunan ieu isu keneh ibunya. Aing can dibere dahar-dahar acan geus tah naek. Di mana-mana dibere dahar heula dak. Masya Allah. Aya hiji babaturan CS Udin jeung Odon. Oh, aya ngaran Udin. Odon, ih di dieu mah aya bae. Hampura Din Don diinjem heula ngaranna pake usaha kukula. Eta Udin jeung Odon CS berat di pondokna. Namun begitu jadi alumni pesantren nasib berbeda. Udin mah jadi patani, sapopoe paling melak dangder jeung mantang. Ari Odon mah tukang boborong. Usim kadu ngaborong, usim tundun ngaborong. Ieu Udin begitu panen dangder inget ka Mama Yai keur di pondok anu sok ngajaran ngaji manehna. Aduh ya Allah abdi hayang amat ieu dangder ka emam ku kiai supaya barokah. Eta Udin ngarungan dangder munang sakarung dipanggul dicandak karompok Mama Yai.
niatna ikhlas hayang ka emam ku kiai. Begitu di jalan ka pendak jeung CS odon ngaran. Oi Din, ya Don, reka mana sia? Nuk merek kiai aing ieu dangdur. Masal hongas. Singkat cerita ibu-ibu dongkap eta Udin ka rompok kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ja Udin cek kiai. Calik-calik asep calik. Mau naon eta ibru kitu? Mama hapunten abdi sejak silaturahmi anu kadua abdi hoyong ka emam rizki abdi ku mama yai. Nyandak naon eta kasep? Nyandak dangdeur wungkul mama ku saking hoyong ka emam ku mama. Masya Allah, hatur nuhun Din, hatur nuhun kasep. Abdi mah teu lami mama nuju di kebon keur nyieun gugula. Arek pamit eta Udin, mama yai ngagorokeun ibu nyai. Bu, mohon bah, tingali Udin mawakeun dangdeur manis sakarung. Coba dipasihan naon? Aduh mama teu gaduh naon-naon, teu aya naon-naon sama sekali. Aya ge embe kamari ti santri mere embe. Geus bikeun we ka Udin. Supaya Udin ngebon sabari ngangon eta embe ditungtun ku Udin. Masya Allah, mere dangdeur dibere karena niatna ingkrig be atuh nuhun mama masyaallah. Kunaon di jalan ka pendak deui jeung CS na teh odon. Din. Odon. Dia embe di mana? Ti mama yai aing tadi mere dangdeur tadi bere embe. Masya Allah. Mulai otak odon mah otak bisnis. Mikir. Si Udin batur aing mere dangdeur ka mama yai dibere embe. Aing nek mawa kado pasti yang dibere kebo. Nges mulai terjelas niatna ikhlas teu merekna hayang dibere de boh eta ku odon bo losbakna kot dipinuhan kadu nu buaragus bagus berangkat ka rego ka ditu dipinuhan. Masya Allah, begitu nges pinuh berangkat eta odon ngebut be mau mobil aing pasti dibere kebok kumaha cek eta odon singkatna datang ka imah kiai. Masya Allah, assalamualaikum. Ja odon, masya Allah. Tadi mah paling ya ayat ka dieu 2 jam batur maneh teh di kobong. Si Udin ti dieu, ieu kunaon barang ieu masya Allah. Mohon mama yai cek odon teh abdi mah hayang silaturahmi ka dia hayang ka emam ku mama yai. Abdi mah teu nyandak naon itu ungkul aya kadu wungkul mama. Eta matana mah sabari culak cilik be odon mana ieu kebojeng aing geura. Entos mama cenah abi mah teu lami arek boborong deui. Ke Don. Bu nyai cek mama yai. Mohon abah. Coba tingali odon mawakeun kado tingali salos bak. Masya Allah. Coba pasihan naon? Teu gaduh naon-naon abah. Teu aya naon-naon. Aya ge tadi cenah dangdeur ti Udin. Geus bejakeun ka santri, taekeun kana losbak odon. Mereka du menang dang niatna teu dulur-dulur ge kitu di dieu sadayana lamun ikhlas pahala anu gede. Maka lamun urang barang bere ulah sok hayang dibere deui. Allah matalulung sanajan orang merek kasih A ke Allah dibalas ku si B ku si C ku si D. Jelas inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sanyanya na rahmat Allah mah deukeut jeung jalmi-jalmi anu sok berbuat had nu bararag. Geus bae urang melalui maulid Nabi sing bararag sing hararad ulah sok papasea siap komo sakedeung deui dulur-dulur urang enek pemilihan bupati jeung gubernur.
Sanajan tatangga jeung tatangga beda pilih ulah sok pase siap meureun urang mah kosong anu dulur urang mah tatang urang kosong anu ulah sok pase dulur-dulur ibu sok ngawuduk eta lamun nyen wuduk sok dibere daun salam jeung sereh bener geus asak wuduk dikamanakeun daun salam dipiceun urang mah rakyat leutik didatangan geh keur perlu ditatangan geh keur but geus nyengcer mah di luhur poho deui ba kek datang deui nek butuh deui maka rugi amat lamun urang jeung tatangga pase urang modar mah nu ngagotong tatang anu tahlilan tatang sok nginjem pacul ka tatang dibere sayur ku tatang siap akur ulah para rasea siap alhamdulillah sabada muji syukur anu kadua sholawat sinareng salam pamugi ku Allah terus dikocor golontorkeun ka nabi urang sadaya nabi anu moal aidai nabi santos nabi urang sadaya Nabi Muhammad Bu osok maca sholawat osok coba dites ayo bareng Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil sadana wa absari wa ala wa sahbihi sekali lagi biar berkah Allah ala Muhammadin tibbil wa dawa wa afiyatil wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi Bu sholawat non tanamina tibil kulub syifa boleh eta nariyah bae Bu disebutna nariyah taprijiyah eta kan ige ku ibu disebut tibil kulub mangga sholawat syifa arti syifa naon syifa obat aya syifa obat makana Bu lamun ibu ningali salaki balik ti sawah nyekelan hulu asana salaki aing puyeng ya ibu jangan panik ibu jangan emosi ambil air oleh ibu bacakan sholawat yang tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tiup mangga dileut ku salaki ibu bismillah hayang nginum aing ti tadi dah alhamdulillah terus taros ku ibu kumaha puyengna leungit mah alhamdulillah mujarab amat tuh eta mamah ti pangaosan menang oleh sholawat syifa namina aina mana nu karaos auh ku alhamdulillah plong mah ngan ieu nyeseg gana dada rada nyeseg ieu dada candak deui ku ibu bacakeun deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajur moli mikdak ya tukang son ulah marah ka kulanya malah naik ke panitia lamun jebol ya panitia tanggung jawab
Dileut deui ku salaki ibu. Bismillah. Alhamdulillah. Biasana ieu aya cai putih, laju gigireun cai putih sok aya tisu. Di dieu nu kabeli tisu-tisu acannya. Atuh panitia ngerti meureun. Panas kieu mah biasana da aing sabari nyusut kesang. Geus sorban aing beberung lah. terus ditaros deui ku ibu kumaha Pak nyeseg dadana leungit. Alhamdulillah mah mujarab amat. Ayeuna naon nu karos ku bapak au? Ieu Pak cenah hulu nu handap puyeng. Astagfirullah. Bu, salaki lamun hulu nu handap puyeng obatna lain paramek, lain konimek, lain bodrek. Dipantek. Saya teh ngomong dipantek. Itu nyerieun hulu batur dipantek. Obatna hiji kudu dibebes. Bu, osok ngabebeskeun. Sok nawaran tilok. Tilok. Muludan kemana-mana datang pengajian nu paling rame ibu-ibu. Salaki hayang kudu totoker bae. Bu, awewe mah hayang ka surgana babari jasa. Nekees tawaran salak. Osok. Salaki asal hayang kudu noker. Tawaran bade. Wong ieu bade dianggo neng teh. Gitu. Bu. Geus ridha zauj, ridha Allah. Ridona salaki, ridona Gusti. Salaki ibu ra ridho, Allah lebih ridho. Yakin. Bugdu zauj, bugdullah. Lamun salaki ibu bendu, Allah lebih bendu. Balik salaki di pagawean. Geus ngebel kuali mah zaman HP. Titit nyawara HP ibu. Oh, begitu ditingali bapak. Wah. Waalaikumsalam. Mah, bapak sekedap didongkap. Sono di Jakarta balik sebulan sekali. Ibu dangdan nu geulis. Nyambut salak. Geus di perjalan. Bener tekebel datang. Assalamualaikum. Dibuka ku ibu geus geulis. Waalaikumsalam. Ibu kuat menor geulis, salaki spontan nyanyi indahnya bulan. Tak seindah wajahmu o Sarwiti. Kuningnya emas tak sekuning gigimu. Huntuna aya kulit nyenggol nyelap. Kulit jengkol nyelap na huntu teka sikat. Bu, senangkeun salak. Lamun bisa mas cium salak. Langsung cium panangan. Sakali nyium salaki nyot 1000 ganjaran. 2 kali nyot 2000. Dicecer ku ibu. Nyot. Wow, tuh ganjaran loba jasa. Alhamdulillah. Ya, balik muludan. Boga oleh-oleh muludan. Senangkeun salak. Lamun nek hees awak seung. Imaya awak seungit nek kondangan. Aya awak seungit nek arisan. Aya awak seungit nek kapas. Anu untung tukang ojek. Bu, semprot awak supaya seungit nek hees jeung salaki. Beak kudu loba daerah dinya mah daerah lembab.
Pak jujur pada urangna lalaki lamun pamajikan sengit urang sok bunga bener teh nekees nage semang gimana kayak jeung salaki awak hasum kutang pegat sabelah disambung ku ongret aju ongret nalesot begitu ditangkep nojos ka salaki ada sakalina aya sungit horeng pake autan dicium pahit cak salaki heuh aing mah nyamuk malaria ieu Bu senangkan suam surga Allah bakal terbuka bagi awewe anu sok nyenangkeun salek Pak pamajikan supaya gelis belikeun kosmet akur teu Bu demo Pak demo dongna tilok dibelikeun bedak-bedak acan nih ku bapak tilok anu mana salakina eta sabun kuat sampai ipis alah batan silet laju pake ngumbah bobogaan longit eueuh huy kemana sabun horeng asup ka jero si eta kanyahoan ku salaki keur dipake kuat ngabusah nununa Pak belikeun kosmet komo awewe kuari mah baheula mah eta cukup ku bedak pipa 1.500 ari kuari mah aya skincare segala bener tak ibu-ibu Pak heeh sono ka pamajikan awas Pak ngan ari keur di kamar mandi mah ulah main gotong bae sono meureun ka pamajikan pamajikan keur ngisang main angkat bae kakak can angges nges neng kakak sono gotong pamajikan blus kana kasur sono sabulan teka timu diusapan nu hareupna jannati begitu dibalikeun juburna jatai terus masih kuat henteu capek saha nu capek Bu man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran saur Kangjeng Nabi sahabat jalmina anu maca sholawat kakula sakali ku Allah dibales 10 rahmat alhamdulillah sakali sholawat dibales 10 rahmat lamun orang maca sholawatna 10 dibales 100 rahmat lamun orang maca sholawatna 100 dibales 1000 rahmat lamun orang maca 1000 1.000.000 rahmat bakal datang ka urang alhamdulillah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli kamilatan aya barengna taman Muhammadinil tanhalu watang bihil wa tuqda wa tunalu wa husnul wa yustasqal sing bedas hil karim wastambihi fi kulli
wa nabasim kulli ma sholawat naon eta Bu? Alhamdulillah sim abdi waktos jumeneng pun guru di Cilongok sababaraha kali minta wiridan diberena sholawat bae Bu. Bah nyuhunkeun wiridan dibere sholawat telami dibere sholawat deui sing horeng sholawat teh luar biasa saking luar biasana eta sholawat taprijiyah be tadi Bu bacakeun ku ibu dina cai nu panas eta sholawat nariyah 700 kali insyaallah cai tiis yakin teh hebat teh sholawat masya ulah bara-bara 11 kali dawamkeun ku ibu fi kulli ba'da sholatil maktubah insyaallah yassarallahu fi umuri rizkihi urusan rizki ibu moal hese bakal gampang amin yakin kan awas maca sholawat narina ulah ngalalamun eta tangga kulama ka Jakarta segala maca sholawat nariyah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman mini Indonesia Raya indah ya. Lain kamilatan malah Kalimantan IKN Insyaallah siap rajin maca sholawat siap bahkan cek Kangjeng Nabi Bu aqrabul abdi yaumal qiyamah ilayya aktsaruhum sholatan pang deket-deketna hamba kula pang deket-deketna umat aing cek Kangjeng saha jalma anu seueur maca sholawat maka dulur-dulur sim abdi dia di Cibogo anu panglobana maca sholawat maka eta lah anu bakal deket jeung Kangjeng ke urang babarengan di surga jeung Kangjeng Nabi digigireun urang alhamdulillah maka geus aya nama Bu nimang-nimang anak ge ku sholaw eta anak ditimang ku ibu salli wa sallim daiman ala ahmada wal ani wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada ngeunaheun anakna beureuleuk malototan apal sholawat soleh solehah anakna los siap imang anak ku nyanyi ho 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 anak na ngompol basah sholaw siap maca sholawat mah teu kudu tos salat bae naik mobil maca sholaw arek sare maca sholaw arek berangkat ngaji maca sholaw alhamdulillah ku sholawat naon be arek sholawat ibayeuh duriat nabi wajib ka jalma islamna uningarun nabi utusan Muhammad putra barang Abdullah putra Muthalib putrana Hashim putrana Manap Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Golib Pihir putrana Manap putrana Zuhrah putrana Ai mogok
Biasana pinteran ibu-ibu daripada bapak-bapak. Siap. Buktikan siap. Bu, pinteran ibu-ibu daripada bapak-bapak. Siap dites. Ngaji siap. Singkom. Orang elehkeun bapak-bapak. Ibu-ibu heula. Bu, lanjutkan. Qul huwallahu ahad. Kadenge Pak. Ya ini bapak-bapak. Pak, teruskan. Nun wal qalami wa ma yasfurun. Lain jawab kucap kecep dong bangkong kagaru. 1-0. Hebat ibu-ibu. Alhamdulillah. Bu, bapak-bapak diburi tuh di anu bisik-bisik curang tema kiai. Ibu-ibu maju amanya kulhu. Giliran kami kuat surat Nun. Pak, ulah salah. Ibu-ibu mah Quran gede ge apal. Siap teh Bu? Siap teh Bu? Teruskan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Kadenge teu Pak? Hidup ibu-ibu. Cek saha para rinter ibu-ibu di dieu. Hidup ibu-ibu. Pak, ulah macam-macam ka awewe mah. Awewe mah hebat. Awewe mah bisa maehan barang nu hirup. Bahkan bisa ngahirupan barang nu paeh. Bener teh? Bahkan hebatna awewe. Mawa gunung 2 sorangan bae. Kami mah lalaki payah. Mawa endog 2 ge dibantuan manuk. Ibu-ibu mah tadi sisilah Kangjeng Nabi pasti apal. Siap. Siap. Alhamdulillah. Ya kula arek nanya heula sataca diteruskeun. Lamun aya datang ka dieu jelema hebat bisa hiber nyekel kesik jadi emas. Lamun ngusap anu gering langsung cager, anu lumpuh jadi cager, ngaku-ngaku nabi. Ibu-ibu, bapak-bapak arek percaya moal. Arek percaya moal. Yakin. Bu, Indonesia itu negara demokrasi, aneh bin ajaib. Padahal orang tukang ngaji. Dina parukunan be ulah gede-gede disebatkan Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa khatamul anbiya'i wal mursalin. Kangjeng Nabi adalah penutup para nabi para ros. Hartina moal aya deui nabi santos Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad. Kunaon kula ngomong kieu? Tahun-tahun kamari mah Bu aya si Udin urang Bandung tukang cukur ngaku nabi, aya di Bandung nu percaya. Musodek ngaku nabi, aya nu percaya. Babasan eta musodik balik ti Bogor menang wahyu. Biasanya orang ti Bogor menang talus jeung kanas. Bu, bahkan perbatasan Losari, Cirebon jeung Jawa Tengah jeung Jawa Barat. Eta aya aliran jasun. Jasun tia singket. Naon Bu? Jawa Sun. Jawa Sun. Sebab kuari mah jangan singket. Titi DJ hati-hati di jalan. Yuk SD, SD kan? Panjangan tina non SD. Sekolah dasar. SMP sekolah menengah pertama, SMA sekolah menengah, kepala madrasah disingkat Kamad, wakil kepala madrasah disingkat Wakamad, kantor wilayah disingkat Kanwil,
kantor jutawan disingkat kanjut. Para rinter orang di hidup kanjut. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib, salawat. Ayo sing tarik. Asyraqal badru fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qantu ya. Mana ya hadroh? Ayo sing tarik. Allah ya Nabi, ya Rasul, alaika ya Habib, salawat. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sing tarik bu. Allah ya Nabi, alaika salam, ya Habib, salawatullah, ya Habibi, ya arush al-khafiqaini, ya muayyad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Satacan abdi neruskeun, Bu. Ibu resep nu heuras apa nu leuleus? Jawab sing kompak, nu eces. Resep nu heuras apa nu leuleus? Nah, gitulah karena ibu jawabna resep anu heuras, maka kuranek nangtung. Sebab ciri heuras masuk nang itu cina nu cara mah ngora-ngora diuk bae dong aki-aki. Atuh Bu, kabeh ge henteu langsung heuras, bener teh? Ibunya kueh tah, nya kueh bolu langsung heuras apa leuleus heula? Ngan tetep hirup mah kudu ngawan. Wayahna leuleus, leuleuskeun, wayahna heuras. Leuleus bae teu kapake. Heuras bae bisi jebol saleting. Kenapa Rasulullah kita peringati hari kelahirannya? Manusia anu luar biasa, manusia anu teu aya bandinganana. Can lahir Kangjeng Nabi, Bu. Bu, tanggal sabaraha Kangjeng Nabi lahir? Dikosidahkeun ku ibu-ibu. 12 Rabiul Awal. Takbuk takbuk. 12 Rabiul Awal, Senin. Pan cari cing. 12 Rabiul, ribuan tahun Kangjeng Nabi cek dina berjanji saur Syekh Ja'far qabla alfain, sebelum 2000 tahun Nabi Adam diciptakan, nur Kangjeng Nabi lebih dulu diciptakan. Moal aya langit jeung bumi lamun teu aya Kangjeng
moal aya urang lamun eueuh Kangjeng laulaka lama khalaqtul aflaq. Lamun teu aya anjeun wahai Muhammad, lamun teu aya anjeun wahai Muhammad, kula moal nyiptakeun alam dunia jeung sakabeh eusi. Maka jelema anu ngarayakeun Maulid Nabi adalah jalmi-jalmi anu barokah. Sehingga cek Kangjeng man anfaqo dirhaman sahabai jelmana urang Cibogo anu ngaluarkeun du jeung Maulid Nabi pakaan nama anfaqo Jabal Uhudin, maka sarua bae eta jelema ngainpakeun Jabal tina nu pernah ka Mekah di Madinah urang kosak ka Jabal Uhud bener teh leutik apa gede eta Gunung Uhud gedean Gunung Karang apa Gunung Uhud? Gunung Karang setengahna Gunung Karang leres teh lamun dibandingkan jeung Gunung Ibu gedean gunung saha? Gunung Uhud. Bo tah nu geus nini urusan gun geus kol ulah loba gay tereh pak imang geus nini make lezing make helm mater porio wadi itu kapetir diudag ku pamuda pajar parawan begitu kadeuleu pipina peot cak pamuda innalillahi wa inna rajiun. Neng diuk neng puyeng abah ya lelempangan bae diuk kasep geus wayahna puasa heula sakedeung terus geus kol ulah loba lag lebih baik loba ngaj turutan Kangjeng Nabi. Bu di kuburan poek teh ih nyahoan pernah paeh gitu ulah-ulahna di kuburan ti peuting paeh lampu po bener nya jam hiji nekacai urang nek salat peuting Masya Allah paeh lampu eta ibu-ibu tutag totog ka kamar mandi kiih pan liangna gede makana suarana rame cepret becalana dibuka tingogo kasawa begitu nek isang susar sasar paeh lampu ieu eueuh gayung ngagoro-goro abah nah hudang abah kamana ieu gayung abah hudang gayung kamana gayung. Masya Allah horeng eta gayung dina handapeun motor tahun 70-an bensina bocor kecewek be dicekel cek eta ibu-ibu alhamdulillah geus aya caian dibawa ke kamar mandi pakai ngisang dicabok si jebleh tekapok dicecer tekapok geus ngisang nyiaran korek maksudna menek nyeunut lam kunan kecewek be eta korek kacekel aya lampuna digigireun maksudna mah neuk nyeunut lam ces korek dinyalakeun lain lampu nu nyala jarami ka tunggul-tunggul merepet beak sakitu di alam dun urang rep maka hayang nyaho jelema nu untung mah nu daek ibadah ka Allah subhanahu. Dulur-dulur sim abdi di dieu rarajin ibadah ieulah ahli-ahli surga alhamdulillah. Pamajikan geulis moal di imah gedong saha nu ngabaturan urang di jero kubur amal ibadah ya urang muludan duit anu kurang diinpakeun maka cek Kangjeng Nabi saha bae dulur-dulur kula cek Kangjeng umat-umat kula urang Cibogo anu ngaluarkeun duit leutik atanapi gede ikhlas dina raraga maulid aing cek Kangjeng maka sadirham lebih gede balesana tibatan gunung Uhud tina gede teu Bu ageng teu Bu
Alhamdulillah. Maka teruskan ulah muludan, teruskan ulah muludan. Bisi aya anu ngabid'ah, masya Allah ulah dideng. Kadang aya be muludan bid'ah hari berkatna beuki. Lamun muludan de budak bid'ah, atuh eta ngarusak proyek kiai ngaranna. Santri teu ngariung. Bener teu? Mana santri? Aya santri. Hidup santri. Ciri lembur barokah ayasan. Mana santri? Tah, mana parawan? Neng, sing daek ka mamang santrinya. Boga salaki santri mah untung geulis. Nya. Naon? Babari boga anak. Santri mah tilok make calan. Maka keuntungan punya suami santri. Pertama, sanajan teu boga naon-naon, santri mah boga anak gede. Embe urang di kepar baruncir kalah. Eta santri kula di imah ngadapa ngapalkeun alfiah qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Terus pelih nama kecepet amben. Dicocong ku kotok pajar remeh. Herang-herang. Insyaallah hidup santri. Hidup santri. Nu kadua neng, kauntungan boga salaki santri mah moal nyeusuh calana geulis. Eta pan henekkeun hate kula kadang kuat dibere pantun santri. Ulah daek kana teri mah sisitan. Ulah daek kana santri mah eueuh. Ai orang ibu-ibu di dieu wah kana santri. Masyaallah cek saha santri eueuh duitan. Bu, pagawe hayang boga duit 10 juta sabulan, bener teu? Aing balik ti dieu 20 nyunan urusan aya. Nek naon surak? Ieu mah urusan panitia, mana haji komang ya urusan aya. Masyaallah. Bu, santri mah barok. Jam 3 subuh aing geus aya nu gedor-gedor lawang. Waalaikum, Pak Kiai. Masyaallah. Aya naon, Bu? Anak ibu panas, pangtiupkeun cai. Isu keneh geus aya nu moalkeun cai. Hayang ditiup dah dirgen Nabi wir keneh bismillah cek aing pas jam 7 balik deh eta ibu-ibu. Masya Allah atur nuhun Kiai cager Bu, alhamdulillah paeh anak ibu jen ngasbulah nu penting cair cek aing teh. Masya Allah sasalaman eta ibu-ibu begitu dibuka Masya Allah amplopna gambar Soekarno 10 lembar. Oh, cek aing alhamdulillah. Pas jam 8 eta mitoha nyekel mik di masjid. Kabeneran imah kula mah hareupeun masjid. Cek mitoha teh innalillahi. Cek aing cair we urusan ya. Eta santri mah kuat ngomong kieu jeung babaturanna. Dak dengekeun heula saha ieu nu modar cenah. Telah pulang ke rahmatullah Bos Edi rongsokan. Oh, bos dak. Eta nu tadi tongtrong ngaji kuat begitu ngadengin nu modar ngadonclat tina jandela nyolatkeun dak pukut dikencangkeun sampingna beres nyolatkeun eta cek kiai imamna ya ma'syarul jamaah kaifa tashaduna ala hadal mait khair santri malain khair cair begitu keluar babagi amplop eta santri muka amplop 100.000 cek eta santri alhamdulillah hari ini harga mait sedang naik. Menang saminggu aya nu paeh deui RT teh duitna lah seut hayang boga beas ge nyelip beas raskin RT di ditu masyaallah begitu babagi amplop eta santri karual RT amplop menangan 5.000 eta cak santri masyaallah mang paeh-paeh amat teu boga duit mah doang paeh bisa ditawar bae santri. Bu santri kula di imah dilarang ngarokok bab tararanggung teh santri aduh majeuna SMA SMP lamun eta santri ngarokok ngabiakeun duit kolot doang bener teu. Masya Allah kula balik ngariung ti peuting ti ditu ti malingping aya beun jam 1 mah eta WC ngebul ya kaing wah aya santri ngarokok kok kumaha ge. Hei saha eta? Kula cek mana ngarokok dianya henteu pan eta WC ngebul
taina haneut keneh jenis santri mah aya be jawabanna aju bahkan santri mah boga dalil boga kiai cenah boga urang dah pernah kula mergok eta santri keur nangkot dina tangkal kalapa neuk ngaladugan dia kuaing kanyahoan horeng dia penyakitna nya neuk kalapa dia entok kiai paneta dia naik ulama neuk nyiaran jalan ka langit cenah astagfirullah aya be jawaban bu aya santri mah barok bener teh urang mah tipe ting teu sok harees bu santri mah anu ngaliwet bae aya anu ngapalkeun bae aya anu tahajud bae aya bener teh anu keur ngapalkeun ngelal bae aya narkib bae aya anu kokorianan bae nya sawarana goreng aya narik Bismillahirrahmanirrahim wa idza qamu kusale beres kokorianan lapar santri nyeduh mie 2 bungkus sekaligus begitu culak cileuk mie geus asap mangkok gayung masjid pakai wadah pluk be ka dieu mie teh masyaallah layu teh dikumbah deui eta gayung celek be deket kobak atuh isuk-isuk aki-aki kena prank begitu ngisang pan jubur aing carepel gugubrut aki-aki keur salat bu sanajan santri telenges tapi ayah santri mah barok ulah-ulahna ka masyarakat karena kiai ge kadang wani santri mah nek ngaguel sambel guguel siwa kiai dipangimaman nu sagede jempol teh pake ngaguel masyaallah itu dikumbah deui celek bae begitu nek salat subuh kiai lada adau pan lada kiai siwak aing cek ya atuh kiai pinter ilmuna macana surat ad-duha wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha ladaeun kiai hidup santri anu kokorian bae aya anu ngaliwet bae aya laju geus beres ngaliwet pleng we tanampan dipikeun ka ruyuk awi kayak di siaran dia tanampan isuk peuting ngaliwet deui dak mana nampan teh ku dia teh kamari di siaran liwet geus asap pluk di dahar ku santri eta leungeun bu anu cenang bae aya anu geus tereh cager bae aya begitu beak liwet dak pangrasa aing mah bau tai horeng eta nampan nubruk ta beak lides hidup santri bu ieu urang maulidan besar-besaran lamun eueuh santri siapa penerus ke depan agama kita betul nek saha penerus agama urang masjid musola ku urang di bagusan lamun eueuh santri nek saha anu geus akur sebab likuli syai'in ilmun setiap segala sesuatu kudu aya ilmu minimal santri balik di pondok jadi tukang mandi anu paeh teu naon santri ulah gengsi siap santri siap minimal santri balik di pondok bisa balik di kobong ada musola geus magrib nu ada ari bedug gagah musola gagah santrina beuh bedug lamun ujung natilu berarti sholat salmun sholat isya sholat subuh akur culak tilek eta santri geus nabeuh bedug nu adan atuh santri di kobong lagi belajar qori
napasna panjang suarana pelem adan eta santri Allahu akbar Allahu akbar hedak anak saha eta nu adan anak Terodia Terodia batur kula di dia aya Teh Haji Rodia mana Teh Haji Bu bagerannya Teh Haji mana eta di mana calikna tadi Masya Allah karompok Bu nepangkeun tah dulur si Abdi kapungkur keur sakola di Kubang sakelas keur aliyahna wios teu nanya ge ibu wios alhamdulillah barang katimu kuari geus make nage mobil Pazer alhamdulillah alhamdulillah Masya Allah tuh doakeun Teh Haji Rodiah dulur kula sing panjang umur alhamdulillah begitu geus adan eueuh nu imam santri mah ulah mundur teruskeun coba Pak Bu lamun eueuh santri sanajan masjid gagah musola gagah nu adan aki-aki aduh aki-aki teh huntuna tinggal hiji Allahu Akbar can beres batuk geus 7 kali Allah Allah aduh beres adan sosolawatan aki-aki suara geus teu jelas ya kayu la ilaha illa anta anta dibacaan laju pas imam lain goiril malah gurawil magdubi goiril bah gurawil hidup santri ayo mon masan teruskan jam 11 dah kenapa Kangjeng Nabi kita peringati hari kelahirannya karena Kangjeng Nabi manusia luar biasa orangnya belum ada di alam dunia tapi namanya geus disebut bahkan ketika Nabi Adam nikah ka Ibu Hawa di surga cek Gusti Allah melalui malaikat Jibril Adam mas kawin anjeun maca sholawat ka Kangjeng maca sholawat ka Kangjeng tos ayat can Kangjeng Nabina tapi namina geus disebut hebat teu Kangjeng Nabi mulia teu Kangjeng Nabi maka dulur-dulur sim abdi di dieu ngayakeun maulidan bakal kabawa mulia bareng jeung ka surga jeung Kangjeng Nabi ya Rabbal maka sebelum kula nutup siap nyonto ala Kangjeng Nabi siap nyonto ala Kangjeng Nabi suami kudu sayang ka istri harus hormat sama suam kudu pake adab sopan san lamun salaki keur calik osok ibu punten coba diulangi deh lamun salaki keur calik ibu ngalewat osok punten astagfirullah ngalalawan di dieu mah Gusti tah ti kuari mah urang geus muludan sing hormat ka salak lamun salaki keur calik punten aa ieu mah nya teu punten-punten acan sabari muak nih cak salaki ya Allah neng ih hampura aa sugan teu jelema salaki sakintal awak lagi teu dianggap jelema astagfirullah Bu tidak cukup wajah kita kasih skincare anu lebih kudu kurang dihadekeun panyakit hat ketika kula rek pamit ti Cilongok cek pun guru Abah Uci hade awas anu lebih hese ngaji teh ngaji hat
ieu urang gararagah pangkat luhur dunia loba tapi kadang hate sok rarus beres muludan picenan panyakit hat ulah sok uzub kabet ulah sok sombong kabet naon anu kurang disombongkeun urang kuari boga mobil urang anu pasti mah tuh kurung dedes bener teh urang kuari baju marahal teh baju urang anu terakhir mah warna putih i baju urang kuari baju palsu baju urang anu asli mah bo akur teh anu baroga jabatan ulah sombong ku jabat nek MPD profesor ulah sombong ku jabat jabatan urang anu terakhir menganti huruf ALM bener tak urang kuari di imah HS pakai kasur anu empuk merekna mungkin Inoak Olimpik jeung sajabina tempat HS urang terakhir mangantan sugan anu sugih mah di kasuran henteu bener tak palebah mana urang sombong maka sakali deui jelema anu hebat mah anu bersihat ulah sok hasud kabat dia sok hasud aya deui bae madele tatangga meuli mobil paranas tiris madele tatangga munggah haji diimpus ngadenge tatangga cenah meuli emas 4 kilo paeh eta batur nu bahagia manehna anu sangsar naudzu siap hadekeun akhlak siap contoh akhlak Kangjeng Nab lamun diomongkeun ku batur ulah sok mar dulur-dulur Ki Jaed ngomongkeun urangna ikhlas diomongkeun ku Ki Jaed digogoreng ku Ki Jaed eta dosa urang pindah ka Ki Jaed pahala Ki Jaed pindah ka urang alhamdulillah tapi kumaha lamun urang teu ilas ridho diomongkeun cenah ku Ki Jaed bejakeun Ki Jaed ngomongna di hareupeun aing eta mah teu jadi pindah pahala Ki Jaed ka urang malah ge urang nambahan dos siap lamun diomongkeun ku batur digogoreng ku batur ulah marah siap bu Kangjeng Nabi mah ku nini di ciduhan di baledog ku teh onta Kangjeng Nabi tilok mar bahkan eta nini sok nyiduhan sok maledogan ku teh onta kadenge gering ku Kangjeng Nabi ditok bisa gitu bisa jelema nu jahat ka urang laju gering kurang ditoong bisa aya geus sok jahat ka urang laju kene gering modar dia jan ulah kit sing bararag siap panangan di luhur dadah naik sadok ka parung panjang kudana apruk-aprukan geus pidatona ulah panjang-panjang sebab beuteung aing geus kukurubukan di tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.